Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hayu urang mimitian acara ieu kapanjatkeun syukur ka Gusti Nu Maha Kuasa, dilajengkeun kanu shalawat sinaring salam ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya acara ieu teh dibalurkeun berkah ti mimiti dugi karengse. Tata acara ieu dikawitan ku Sumaga Simkuring ngawanohkeun dina salaku MC dinten ieu tepangkeun Nabi Abdi Arhel Nami abdi misi di kelas 8G. nu dipikuh hormat Bapak Kepala Sakola, jajaran Ibu sareng Bapak Guru dugi rerencangan sadaya nu ku Simkuring banggakeun hijirkeun Simkuring ngabaca susunan acara dinten ayeuna. Nu kahiji bubuka, nu kadua ngaos ayat suci Al-Qur'an, Nu katilu doa, nu kaopat sambutan sareng lebet ka acara inti teras penutupan. Supados teu nyangkreng kana waktos ku kituna mangga ku Bapak Kepala Sakola dipikahaturkeun linggih di panggung kanggo mioskeun ayat suci sareng mimpin doa. Tuturkan seluruh isi acara hingga akhir dengan kalimat serupa. Hatur nuhun ka Bapak Kepala Sekolah anu tos mioskeun ayat suci sareng mimpin doa. Alhamdulillah acara parantos lenci sadayana ku dipaparinan kalancaran ti Gusti Allah. Ku kituna Simkuring salaku MC ngahaturkeun nuhun sarenareng hamputeun pami seueur kalepatan dina sagala kata tanapi tingkah pola. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.